Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayu sampurasun di mana wae ayana. Tepang deui sareng vlog Kang Jayus masih di Sabudeureun Jakarta Pusat di Puseur Dayeuh anu sakedeung deui baris kalindih ka lungguhanana salaku Puseur Dayeuh. Sakumaha dina video anu sancana yen sabenerna di dieu tempat kuring teh di Jakarta Pusat anu deket ke mana di sebelah itu aya Bundaran HI sarina be ditu aya Monas tah mun di dieu Tanah Abang. Nah, wangunan anu hejo ieu eta Tanah Abang anu sagigir anu ieu Ramayana Robinson kantor pusatna. Namun ieu Tanah Abang tah anu katingali seutik ieu tah anu ieu eta Metro Tanah Abang ieu beh tukangeun Hotel Millennium. Jadi sebenarnya kuring mah di dia tempatnya teh di Kubeng strategis pisan aya di Puseur Dayeuh Nagara. Tapi inggih mah cenah bakal jadi naon ngaranna teh jadi toko jadi kota pusat bisnis wungkul. Jadi otomatis moal jadi daerah khusus ibu kota. Terus sawatara waktu kuring kungsi kalibet kana obrolan jeung sawatara babaturan anu menta kamandang kuring kumaha kamandang kuring ngeunaan rarancang pemerintah anu baris mindahkeun Puseur Dayeuh pemerintahan anu asalna di Jakarta pindah ke Kalimantan. Nya jujur wae adikeun pikeun kuring soranganeun mah asa naonnya asa teu pati jadi pikiran, asa teu pati jadi pangaruh teuing pikeun diri pribadi mah. Sabab arek pindah kamana wae oge satungtung pamarentah dina nyokot kebijakanana teh aya dina rel pikeun ngaraharjakeun rakyat nyatangtuna oge eta geus teu jadi masalah asal dina hahargaan tetep bisa dikadalikeun. Terus dina undakna hahargaan ngaranna teh babayareun saperti ayeuna tong boroning dampak negatif tangtuna oge dampak negatif tina pindahna Puseur Dayeuh anu tangtuna oge pikeun mindahkeun hiji Puseur Dayeuh atawa lain mindahkeun oge ieu mah ngawangun ti awal tangtuna oge ngawangun ti awal Puseur Dayeuh nya sok sanajan cenah di ditu geus aya lah sawatara infrastruktur jadi lain di leuweung pisan dibabat gitu nya. Lain dina carita wayang yen Pandawa ngababat alas amer ieu mah. Tapi emang geus aya tapi tangtuna oge tetep merlukeun waragan anu gede. Waragan anu gede tangtuna oge meureunang bisa dicokot tina APBN atawa pangparna tina nganyuk tah. Jadi tina waragan gede ngawangun Dayeuh anyar tangtuna oge nu dipiharep ku warga mah nya dipiharep ku rakyat ulah ngabalukarkeun undakna hahargaan, undakna iuran anu kudu dibayar. Siga ayeuna pisan warga atawa rakyat teh keur dibangbaluhan ku undakna iuran BPJS, undakna bayareun listrik, cai jeung anu sejena. Jadi ari pikeun kuring mah nya sakuringan we sabab meureunang ari umur kan geus sakieu mah sakedeung deui oge meureunang ari geus meuntas ti 40 mah tinggal ngararasakeun hasil tina bajoang salila ieu. Beda deui jeung barudak anu masih kene ngarora, budak nonoman anu masih kene belekes senteng, masih kene kuat tenagana, masih kene panjang udagan pikeun ngahontal cita-cita anu dipiharepna.
tangtuna oge meureunnan aya dampak positif dampak negatif tina pindahna puseur daya nyari nu masih kene belasan tahun tangtuna oge meureun peluang pikeun kahirupan anu leuwih hade bisa jadi leuwih kabuka di tempat nu anyar. Dampak negatifna oge nya meureun nya kitu teh budak gadugna ka ditu ka dieu. Jadi anu terus eta terus tadi anu dampak nu kana ekonomina. Terus tangtuna oge salian ti dampak ekonomi anu tadi disebutkeun ku kuring, tangtuna oge balukar tina dipindahkeunana puseur daya ibu kota, tangtuna oge Jakarta geus teu jadi daerah khusus ibu kota. Aceh masih daerah istimewa. Terus Jogja masih kene daerah istimewa Yogyakarta. DKI berarti Jakarta bisa jadi DKI itu berarti. Jadi geus robah moal daerah khusus ibu kota jadinya Jakarta we. Tangtuna oge ari Jakarta mah sabenerna nurutkeun kana pangimeutan kuring salila ieu jigana mah moal pati dampak negatif mah moal pati gede teuing pikeun Jakarta, tapi paling bakal ngalalanyahan deui sajarah. Jadi sajarah ngadegna nagara ieu ti baretna bikin ka kiwari anu diwangun salila 74 tahun bikin ka kiwari langsung lagi bakal loba robah deui, bakal ngalalanyahan ti mimiti deui. Tangtuna loba sajarah anu bakal kacipta sajarah anyar anu bakal ngajangelek. Terus kuring oge sakapeung sok ngarasa hemeng nitenan kan salila ieu pamarentah anu ayeuna teh eukeur hangkeut-hangkeutna pisan ngayakeun pangwangunan di ditu di dieu. Contona wae ayeuna jembatan tol layang Japek Jakarta Cikampek di kilometer 10 nepikeun ke kilometer 47 enak kan keur diwangun. Ayeuna malahan mah geus 80% lah hampir geus arek rengse. Terus diwangun oge kereta cepat di Bandung nepikeun ke Jakarta. Tah lamun ari alasanana harita ngawangun fasilitas umum nu eta kan keur ngagancangkeun keur no ngaranna teh supaya mobilisasi warga di daerah atau di Bandung ke Jakarta teh gancang cenah keur jadi nanti daerah-daerah penyangga ibu kota ka ibu kota. Terus hari ayeuna ibu kota dipindahkeun loba pertanyaan terus fungsina keur naon? Terus akhirnya kan MRT geus jadi, LRT na keur jeung tol layang paling kana persen-persen anu terakhir teh rengse. Ya sebenarnya mah loba hal-hal anu tangtuna salila ieu jadi pemikiran oge nu hemeng. Loba kaputusan-kaputusan anu asa rusuh teuing ya kuring mah. Segurung rusuh teuing. Tangtuna oge meureun pemerintahan ayeuna teh hayang mere naonnya hayang mere kenangan, hayang kasebut yen salila ngajabat 10 tahun teh loba pangwangunan anu dilakukeun. Meureun bareto kan zaman Orde Baru Pak Soeharto disebutna Bapak Pembangunan, nya meureun ayeuna ge hayang disebut juga Bapak Pembangunan meureun. Sabab dumasar karena lobana pangwangunan anu dilaksanakeun. Tapi nya tetep ari pikeun kuring mah jujur kuring mah sebagai masyarakatnya salaku masyarakat user lah. Ayeuna seperti jalan tol nya kuring salaku user pemake. Lamun teh seperti jalan tol layang Cikampek Jakarta tangtuna oge kuring ngarasa bunga pisan, ngarasa kabantu pisan sabab salila ieu tumpukan mobil di kilometer 10 nepikeun ka tol Purbalunyi teh padedet pisan. Tang kema ditarekahan di kilometer 10 nepikeun ka kilometer 47. Mobil leutik jiga bakal kaluhur, tah mobil nu gede mah bakal terus dihanap tetep dihanap. Jadi sahanteuna di kilometer 10 anu pertemuan
di tol dalam kota jeung anu di nanti teh anu di Tanjung Priuk, anu di Cikunir kan ada papanggih pisan di kilometer 10 antara mobil leutik anu di dalam kota jeung anu di luar. Tadinya padedet pisan, tapi engke mah insyaallah ditarekahan bakal naik ka luhur mobil leutik. Jadi mobil handap anu baradag atau mobil anu memang aya tujuan lain anu samemeh kilometer 47. Teh tangtuna oge sih kuring mah bakal nganuhunkeun pisan kana proyek eta. Terus ke kana lamun geus jadi kereta cepat tah teuing mun kereta cepat lamun bener ibu kota atau daya pusar daya dipindahkeun ka Kalimantan tangtuna demand atau animo masyarakat di Bandung ke Jakarta tangtuna oge meureunana rada ngurangan tangtuna oge. Jadi meureunana eta pangwangunan kereta cepat teh worth it atau henteu teh teuing wallahu alam. Teh tetep ari harapan kuring mah salaku warganya orang Sunda tetep cenah naon pamarentah ngayakeun pangwangunan di ditu di dieu. Datang guna oge meureun setiap pemerintah hayang mere kesan anu hade, hayang mere jasa anu loba pikeun rakyat, pikeun negara. Tapi tong poho oge aya hal-hal anu kudu diperhatikeun. Karaharjaan rahayat, kahargaan kudu bisa dikadalikeun. Ulah peda hayang tersebut bisa loba ngawangun tapi ngorbankeun karaharjaan rahayat. Ngan sakitu meureunnan kamandang kuring ku sabab kuringnya remen lah diskusi jeung nu sejen ngeunaan kumaha kamandang kuring ngeunaan rarancang anu terus-terusan dilakonan ku anu nyakrawati ngabahu denda di Indonesia ayeuna. Sakitu ti kuring dari nungguan Jumaahan. Ini geus pake baju koko ye. Ayeuna kan poe Jumaah, jam 4 balik ke Bandung. Backgroundna gedung Ramayana Robinson jeung Tanah Abang. Sakitu ti Kang Jayus sejak amit mundur amit pungkur insyaallah tepang deui ge dina video-video anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.